Heula Kang, tong ka emosi heula. Ku abdi ayeuna bade dijelaskeun. Sok dijelaskan kumaha deui ya Allah, ampun piragenan aing teh milih jair 5 kilo meni kudu dijelaskan segala rupa. Sok ngejelaskeun naon? Kang kieu nya, abdi di dieu sanes icalan ukur icalan kenging artos. Janten abdi teh icalan kudu berkeprilaukan. Kan urang teh jalmi atuh Kang. Ayeuna akang peryogi jair. Mohon. Di dieu teh aya gurame, aya sepat, aya dumbo. Heeh. Laras. Mohon. Tah, di dieu ku abdi diinguna tos aya 8 sasi. Mohon. Ayeuna lamun akang meser jairna hungkul, eta nu dumbo, nu sepat, anu gurame bakal sedihun sok kumaha ku akang. Atuh lele dumbo nama dipake-pake naon di ka rumah makan kan tuh dijual. Beda loba nu butuheun. Ulah sok loba alasan Kang. Pokona mah ya kudu berkeprilaukan teh sik hate teh sing pake eta tah hate teh pake. Ulah padu kitu bae ya Kang. Ngarti aing ge ngarti. Kan tapi aing teh butuh lele dumbo mah jeung naon lele dumbo. Aing butuh lagi lauk jair. Dumbo tah. Yo. Wah. Wah. Naon? Sok. Jangan anu aneh-aneh wae, belum lauk di mana tuh? Nggak sok gitu, pangleangankeun. Ngangan ka mana pan geus burit teh saneangan lauk wae kieu mah geus pasar geus tarutup. Leangan lauk nawe. Meuli we atuh nu geus jadi. Lauk nawe. Nya, Di mana ieu meulina? atunya karep teuing gimana we mah aya. Sok paganggu kesenangan baterai itu nyala setet lah. Lauk naon ieu? Lauk wae. Jair. Heeh. Oh. Di mana ada tukang lauk itu? Tukang gitu, tukang lauk. Kayak jual beli ikan. Di mana? Wah, ya bebalongan nama euy. Tapi dijualan teh nya. Tadi anu ngomejaan mah di dieu cenah. Pemajikan aing mah sok hayang teh sok aneh wae. Tadi diturutkeun sok kang ngacaprak. Aduh. Mangsa panen ya mah lauk teh euy. Gua nu meuli kudu usen ngurusna, jukutna caprutan. Ku aing ajaran para jukut saeutik. Aing bunga aing pepelakan sakieu teh ya. Teuing aing lain kuning ngopagawe rujit aing ngopagawe teh parabaneun. Aing kabeh. Sorangan ka untuk keneh aing mah. Aing ngontrol kana belah dia euy. Meni bagja euy ya. Aing geus tinggal mupu duit ieu mah. Kurang kumaha atuh cai curcor, alam geus mere sagalana ge. Menyebutkeun ese duit mah eta mah jalma anu teu daek usaha. Belengep geus dibere sagala genan. Kang, peryogi lauk. Lauk, Nuhun. sok kapalin dia tuh ya. Jeung sanu akang ya. Nya ungun atuh nu saha deui pan ieu abi nu di dieu nagenan. Peryogi lauk Kang. Ieu Masa? pamajikan nyiram sigana mah hayangan lauk. Sok ka dieu. Wah, loba lauk lemah euy. Nya ungun atuh. Peryogi lauk naon? Peryogi lauk jair paling genan 5 kilo paling genan. Lauk jair. Seur mun. Oh. Lauk naon wae ieu Kang, anjing loba lauk lemah. Ieu lauk naon Kang Heueuh, ieu? lauk mah. Tah, Wah, ieu nilem. Tuh, ya kepali dia gerak. mana ieu lauk naon ieu? Tah, ieu sepat. Ieu lauk sepat ieu. Mohon. Anu eta lauk naon eta? Iya. Ieu mah lele. Lele. Mohon ieu mah Anu lele. itu naon? Tuh, itu mah gurame. Gurame. Itu sami lelengan dumbona itu mah. Ai jairna mana? Jair mah tuh nu pali ditu tuh nu tungtung jair mah. Oh, jairna nu itu. Mohon jair mah Api peryogi 5 kilo wae jairna. 5 kilo. 5 kilo wae lah da peryogi na jeung pamajikan nungkul keur nyiram meureun cigana mah pamajikan. Oh. Ai ieu. Peryogi teh ieu na. Naon? Lauk nu sanesna ieu. Lele. Peryogi na ge jair, henteu lele mah teu peryogi lele mah.
Ihun. Nya sakuduna mah kumaha nya jair hungkul teh Kang? Bingung ngicalna abi teh. Nah, begini bingung. Tuh. Nya upami tiasa mah kitu tah. Nya jairna, nya lelena, nya guramena, sepatna dipeser gitu ku Akang sadaya. Nah, tuh jeung naon abi meser loba-loba teuing pan abi priogina ge jair hungkul. Ih sanes maksad kituna Kang. Nah, kumaha? Urang teh kan selaku jalminya kedah aya berkeprilaukan gitu tah. Naon keprilaukan naon aya Akang? Tuh Akang mah sok api-api teu ngartos geuning jadi jalmi teh aneh abi mah kitu tah. Oh, pan aya Akang yang ngajualan teh teh. Mun abdi teh di dieu teh ngicalan lauk, sadaya lauk ku abdi diical. Heuh, aing peryogi lauk jair hungkul. Nah, Oh. geuning pan urang mah teu butuh lele nu kana ditu priogina jair hungkul. Pan uhun, Akang peryogi jair. Heueuh. Cek abi teh mun tiasa mah peser deui. Ieu lelena, itu guramena, sepatna dipeser. Pan abi mah teu peryogi nu kitu mah, abi priogina jair hungkul. Akang bade ngical moal itu jairna. Mohon ku abi itu lauk jair bade diical, da abi mah icalan di dieu teh Kang. Heuh, abi meser jairna hungkul. Ya Kang. Sok ku abdi dijelaskeun nya. Dijelaskeun kumaha deui pan heuh aing priogina ge jair hungkul. Lah da Akang mau can ngarti lamun can dijelaskeun. Sok di ditu tuh nyaresna guat. Sok. Aduh, ayo. ampun teuing. Di dinya tah Aing obrolan teh para lilir teuing. Kang ulah ribet-ribet teuing abi piragena butuh lauk jair abi teh. kapan uhun butuh lauk jair teh meh teh genan. Heuh, aing butuh lauk jair, akang ngajualan teu. Heula Kang. Tong ka emosi heula. Ku abdi ayeuna bade dijelaskeun. Sok ek dijelaskeun kumaha deui ya Allah, ampun piragenan aing teh milih jair 5 kilo meni kudu dijelaskeun segala rupa. Sok ek ngejelaskeun naon? Ye Akang kieu nya. Abdi di dieu sanes icalan ukur icalan kenging artos. Janten abdi teh icalan kudu berkeprilaukan. Kan urang teh jalmi atuh Kang. Ayeuna Akang peryogi jair. Mohon. Di dieu teh aya gurame, aya sepat, aya dumbo. Heeh, Laras. mohon. Tah, di dieu ku abdi diinguna tos aya 8 sasi. Mohon. Ayeuna lamun Akang meser jairna hungkul, eta nu dumbo, nu sepat, anu gurame bakal sediheun sok kumaha ku Akang. Atuh lain urusan aing eta mah. Nanyakeun aing make segala sedih segala. Eta mah urusan sia-sia nu ngurus. Ji, nah Akang mah geuning teu berkeprilaukan pisan jalmi teh. Yeuh Akang bayangkeun salila-lila ngahiji barang dahar bareng, ulin bareng, ngojay bareng. Ayeuna ku Akang si jairna ek dibeuli. Heuh, pan aing butuhna ke jair hungkul, nu sejen mah teu butuh aing. Heuh cek abi teh sok peser jeung nu sanesna. Pan aing teu butuh jeung naon, aing meuli nu sejena. Ih, nah geuning aneh aing mah justru eta Kang. Peda abdi nu ngurus abdi mah gaduh rasa duduh eta ka lauk anu sejena. Akang ge kuduna mah cik atuh sing aya berkeprilaukan dina hate teh Kang. Kang, aing ek nanya sekali deui ya. Ek dijual mau lauk jair. Erek tapi kudu kabeh dibeli. Aing butuh lauk jairna hungkul. Heueuh tapi kumaha atuh sik bayangkeun atuh Kang ampun teuing. Kurang kumaha ye urang ngajelaskeun apa kurang jelas eta teh? Heuh, pan aing teu butuh lele dumbo na jeung naon lele dumbo. Pan aing butuh lauk jair. Ceuk saha Akang ti tadi teu butuh lauk jair, apal urangnya butuh lauk jair ngan eta kawayahna beuli kabeh. Atuh lauk jair, jeung naon aing lele dumbona? Ji, atuh lele dumbona mah dipake-pake naon di ka rumah makan kan tuh dijual. Beda loba nu butuheun. Ulah sok loba alasan Kang. Pokona mah ya kudu berkeprilaukan teh sing hate teh sing pake eta tah hate teh pake. Ulah padu kitu bae ya Kang. Ngarti aing ge ngarti. Kan tapi aing teu butuh lele dumbo mah jeung naon lele dumbo. Aing butuhna ge lauk jair. Pamajikan aing hayangeun lauk jair, hayang meuleum lauk jair. Oke, amun misalkan aing mau lele dumbo na jeung naon aing mau lele dumbo. Eta mah pamajikan Akang nu hayang lauk jair. Boteng eta si Nini na si Aki pamajikan boteng. Eueuh urusan aing hayang lauk jair. Sia rek mere lauk jair apa moal apa make kejak ribut jeung aing, ha? Nah geuning ka emosi kieu aing mah teu ngarti. Atuh da sia manengan we pian emosieun. Da tukang dagang teh kieu-kieu teh goblok teh sia teh. Nah kumaha ieu teh ye sok ek dibeli moal itu jair. Heuh, aing ek meuli jair. Apa titah tadi geunan aing ek meuli jair goblok. Sok beuli jair ngan eta dumbo jeung gurame jeung sepat jeung ina beuli ce teh. Atuh pan aing teu butuh nu kitu mah aing butuh lagi jair ai sia. Ya Kang ku abeh dijelaskeun nya. Lamun Eta sia geus ngajelaskeun deui. Sia ngajual jair mah. geus sakali deui ku urang ayeuna dijelaskeun ya memang emosi urang tingkat dewa ya emosi. Nya aing nu tadi nu emosi mah nya aing lain maneh.
Aing naik beli tadi pirage aing beli 5 kilo na saya teuing. Terakhir orang ngajelaskan iya ka konsumen rujit model kieu ya. Pedagang sia nu rujit goblok kita tadi Lain aing masalah ngomong. rujit nah ayeuna memeh aya pertengkaran kieu teh di dinya nu ngamimitian ku urang dijelaskeun sakali deui ya. Aing beli jair 5 Hop. kilo. Cicing, jelaskeun heula ku urang sakali lah mun teu ngartikeun balik. Heuh. Ya si lauk teh nya aya si sepat, aya jair, heuh tah aya dumbo, aya gurame, kabeh geus 8 bulan babarengan, daharna babarengan, nginumna babarengan, ngojayna babarengan, ulina babarengan, ere kumaha? Sedih eta lamun si jairna dibawa anu sajana teu dibeli. Kumaha? Mun geus capek tita tadi ngaladenan maneh. Tukang aing karekeun meuli lauk nepikeun ka kieu-kieu teuing. Sarua bae sing urang ge capek ngaladangan meuli kos. Oh sia goblok mata ngaliurkeunana mah. Urang ge emosi bae. Ek teh emosi kumaha tita tadi aing pilagena naik beli jair 5 kilo meni ribet-ribet teuing. Komo urang teu pirae ngelayanan meuli 5 kilo meuli rujit. Ari ieu lauk naon Kang? Ieu mah lele. Oh, Ieu lele tah, Lele lele. lele naon ieu? Ieu lele dumbo tah. Yo. Wah, wah. 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 Kunyuk. Rujit teuing anjing. Labok tak kadinya koplok sia ta laukna ta anjing. Kabina-bina teuing. Eulah lauk dagenan tah. Kalau ka parasia jeung tukang dagang dagenan. Pusingkeun tukang dagang teh. Aya kita meuli lauk 5 kilo kudu dibeli kabeh sabalong. Ieu sukan jalma teh.